Ya kenang kain ada dua. Siap pasti di sebelah hiji ya tinggal hiji dia akan. Tinyaho na ka urang-urangan panggil ieu. Bagian mah akan agena geuning teh nyawa kumaha kunyuk. Terus kudu kumaha ieu mah tere? Ini parah nih. Kamu kemana? Nangka ini mungkin kesalahan bapak aing karasak ya nangka cempedatna. Ala ayam singka. Gimana yuk? Tadi. Gasnya dah heueuh. Aing sok naik nih. Ayo naik. Sok bisa teu? Bisa teu? Bisa ini segede mah. Naik aing mana? Ah, bisa kok aing cil. Ditaekan dulu eta. Heueuh. Karena da itu geus menang mungkus bapak aing ya bisi seneng kelawai urang. Nang mah ieu. Wah, ieu mah harum pisan. Nah, ieu malin bonang kace beu mejus geuning. Saeutik sal. Sia ke teh kalah modal segala dulu. Geus ngala dua we yeuh. Ayo atuh. Udah itu mah nyaluhurnya leutik jauh. Bisi atah keneh lah ka aing geus naik. Ayo Wah, mantap ya. Benernya bapak aing teh sia-siapa pelakan teh awis kieu. Ini edan ieu legit kieu euy. Nasi modal wae kunyuk. Tuh, sal aing jadi kasulungkeun ya. Jadi mules wae. Kunyuk sia geus lah aya coba ya hiji deui ieu. Geus ayo lah. Geus lah eta mah. Yap. Rongsok. Ya aing kudu ka manang ginder euy. Oh, nyebut mah coklat teh baheula euy. Loba di lobak cenah botol. Wah, mantap euy. Lobak. Ini bonangka. Nah, bisa nangka di dieu euy. Wah, sigana mah watere euy teu dibeakeun. Deba amis euy. Nikmati mana we bener aing hayang ka dieu teh euy. Kemah lapar aing teh. Oh, ieu tangkalna. Watere ieu nya di mana dieu. Oh, asa kaingetan angkat sepedak aing. Sekalian aing. Sekalian teh si balong teh nangkal. Nah, kieu euy. Halo, pangeran. Kieu. Nasiak naon ucup? Ayo. Kepanggih sia anu sok nyolongan angka aing teh kunyuk. Nyolong kumaha bang? Ieu urang mah pamanggi ti dieu. Pamanggih kunyuk sia. Cik neuleuh aing angka nu aing di dieu. Dua di dieu nu asa. Tuh dadak kunyuk eueuh sia. Nah sia eru ani-wani nyolong angka aing kunyuk. Sing bener orang mah bang, ek nyangan rongsok ka dieu mah. Mananggi ieu. Alasan kunyuk loba alasan sia. Nah, Sia kunyuk nyangan rongsok ka kebon sia teh Bang. Napan loba eta teh botol. Aya eta angka. Pamanggi ti dieu. Cumur sia kebo. Udah aku sia ragrag sorangan sia teh coba di dieu. Lamun dina handapeun mah lohong. Urang mah teh nyawa tere. Da geus gagoler mah di dieu. Ya kunyuk keur masalah kalau kemolotot kain kunyuk. Mau abet ku juri kana angka ku sia keur dilebokkeun ku sia nu ngaranna ge. Aing mah tadi geus gagoler di dieu, aing keur mulungan eta teh. Botol. Jangan nyalakeun ka urang. Tuh pan sia nu ngakana ge. Sing yakin bang, urang mah manggi ti dieu. Nah, kalau nyalakeun ka urang. Yo, kehed sia teh ngaku we di mana maling maku kehed. Yo, hayang angka mah kehed menta ka aing lain culang colong sia teh kehed teh. Aslina, urang mah manggi ti dieu. Da geus gagoler mah di dieu, urang keur mulungan botol. Yo, kehed nang ka aing teh dua. Siap pasti di sebelah hiji ya tinggal hiji dia akan. Tinyaho na ka urang-urangan panggil ieu. Bagian mah akan agena geuning teh nyawa kumaha kunyuk. Terus kudu kumaha aing mah tere? Da aing mah kademet nyangan rongsok. Pas ka dieu aing mangginangka ke sagoler. Mana yang keneh? Moal aya maling ngaku kunyuk. Lamun maling ngaku mah meureun penjara pinu. Sia urusan ku aing ilu ka eta si kunyuk. Ilu. Nah kumaha aing mah? Ya kunyuk. Ku aing Urang mah teh nyawa tere, nah kumaha aing? nanti nempo si budak ka dia sa? Oh, tadi Tadi ya? Lagi Mang Jack nelpon naonnya? Halo. Kumaha Mang Jack? Oh. Hiji. Wes ditaheun ge euy. Duh aing mah. Oke atuh ke. Heeh kayak gitu mah si Faisal aya ya.
Hah, Tekwan. Naon, Pak? Ya Mang Jack wayahna cenah keur nyangu seuneuna parem. Pangantirankeun gas hiji cenah da Mang Jack motor. Di mana? Heuh di mana? Aya duit nangke kumaha? Heuh di Mang Jack penta. Karunya keur nyangu. Ieu boga pisan euy ka Mang Jack teh jauh pisan. Heuh karunya. Siapa Mang Jack? Pesanan gas? Ini parah nih. Duit mana tuh? Kudu Jack balik. Gas kenaon Isal? Urang mah pesen ka bapak maneh teh. Korek gas. Aing mah boga kompor gas ge henteu. Tuh, keur dihawu. Karek nyangu asak-asak suruhna bararaseuh deui. Korek gas. Keur ngahulkeun baralak. Teh. Bawa dia. Korek gas, buru. Ditungguan. Ye. Nah, isukan aing teh heuh. Gas kieu atuh ari korek gas nganturkeun 2000 mah. Kesudi teuing Mbak Jack. Jauh-jauh dikurangkeun deui. Bapak maneh salahkeun mah sal, nyalahkeun ka Mang Jack. Lah, sarwana abg. Kolot-kolot teh. Karitu pisan. Pan urang teh tadi nelpon teh ka bapak maneh teh. Bang Doi pesen gas, anterkeun ku si Isal. Ieu aing hawu teh hurung-hurung keur nyangu. Nah kalau ka maneh mah wagas. Ngambek-ngambekan deui. Bapak maneh tuh ambekan mah. Oh, pan ieu ge gas nu kumaha? Korek gas. Mun tadina telepon ngomong korek mah. Heeh, dianturan korek gas. Aing ngomong na gas mah ieu ge tero wae gas. Dibawa gas kosongna eta Sal. Gas kosong na naon lah. Teu balik gas kira big mah. Hati balik kumaha? Korek gasna, korek paneker lain gas kieu. Anjing. Ai sugan aing pesen gas. Nah korek gas. Gas ulah tinggal jalan jauh-jauh. Beli korek gas 2000 perak. Heueuh lah, sudi aing nganturkeun age. Aduh wah. Jaga mana ada ya? Iki karek ngulang ieu. Puguh urang teh wa euy. Tas manggung jauh urang ti Majalengka. Tawan si kieu ka balik geus peuting aduh. Lungse awak. Rayok, manggung terus namanya, Rayagung. Alhamdulillah wa aya hiji-hijian duh. Wa ieu beuki mah aralus wae kieu eung lokasina asa pangling beuki hebat. Lain puguh teh uing teh ka dieu teh mantap tulung wa. Nginjem heula duit 200 wa. Wadoyok main wae, make nginjem duit sagala. Puguh wa urang teh apes euy main teh jauh pisan aing nanjak mudun ka luhur ka gunung, mudun deui nanjak deui mudun deui. Ban aing ngabeledag wa. Aduh, aing saweran beak, bayaran beak aing buat teh buka duit. Nginjem heula 200 wayahna wa. Aing marajeun ka dieu nginjem duit renek badag. Wapan kumaha deui urang teh sebagai rekan gitu. Urang teh kudu tolong menolong. Urang ayeuna tulungan wayahna aing moal bisa balik aing pamajikan aing ngamuk wa, bawaeun balik ya. Wayahna 200 heula nyelang. Aing mah apes keur sepi urang ge sarua ya tuh. Balikeun deui sukan. Alhamdulillah wa aing moal tulus dicarekan ku pamajikan. Lamun aing teu mawa duit aing ku dicarekan wa. Balik ke aing wa. Anjay.